Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek carita Sunda channel dina pedaran dongeng Sunda. Jina judul Budak Culun bagian anu ka-13. Kumaha mitra dangu dina danget ieu dararamang kitu. Syukur upami daramang mah Mang Asep oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat. Sing pamugi urang sadayana dipaparin kalancaran dina sagala urusan. Kanggo mitra dangu anu masih keneh saratia tangtosna tong hilapnya diantos dukunganana gitu tah. Subscribe, like, sareng komentarna gitu. Tong yang kolong tingkana waktos mitra dangu mangga urang dangukeun wae kumaha pedaranana dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-13 urang awitan bae. Prung kaparayun. Santosna juragan dudung mayar kana alasna nyaeta nantos dalahar sakalian anu duaan geh dibayaran ku juragan dudung. Tos pamitan mah maranehna ninggalkeun eta warung. Ibu warung bari neuteup kanu keur leumpang ninggalkeun eta tempat, manehna ngagerendeng sorangan. Puas ya, puas. Sugan we tah. Si Morus Tunjung teh teu mantok deui ka dieu. Lah, ngarugikeun jeung ngargukin bae ka aing. Kitu pok-pokanana. Manehna bari beberes meresan urut dalahar tadi. Cag urang tunda heula kaayaan juragan dudung sapara kanca engke oge bakal kasamper deui. Urang caturkeun kaayaan encang jeung baturna anu katelah kamsa. Maranehna duaan sakalumpat lampet lumpat meuni kenceng pisan siga-siga anu sieun disusul. Saenggeusna dikira ku maranehna aman reg eta anu duaan teh ting rarandeg. Bari ngareureuhkeun kacape ngiuhan dina hiji tatangkalan anu iuh pisan. Hiji tatangkalan anu linduk dahana meuni rindang. Manuk-manuk ting rarecet bisa rada patembalan jeung baturna. Ting aracolog silih udag silih pacok siga anu keur suka bunga. Kayak orang-orang heula di dieu. Orang heula ya di dieu urang yencang. Wah. Dewek mah bener-bener teu nyangka euy. Urang bakal papanggih jeung hiji jelema anu lain lumayan pangabisana. Ngomong kituna teh anu katelah kamsa bari diuk dina luhureun akar ngadayagdag nyarandekeun awakna kana hiji tatangkalan nyaeta tangkal beringin. Atuh ge baturna anu patelancang manehna ge nurutan diuk. Oh,
Teu nyangka pogo. Ah, si haram jadah. Bebenjit euy pangapisana. Lain lumayan, lain bantrak-bantrakeun. Tapi keur dewek mah penasaran terus terang bae. Moal lah, dewek mah moal leungit dina pamikiran. Tetep hiji mangsa mah baris ngayakeun balitungan deui. Kituna teh manehna bari muka baju kampretna karasa hareudang bayeung-yang beureunan maklum. Tos gelut berijeng lumpat sakalumpat lampet anu lain lumayan mana maranehna ngaluarkeun tanaga. Sabari nuuskeun kesang manehna ge ngadayagdeg nyarande dina tangkal beringin. Sarua dewek ge cang. Lah, moal lah dewek ge. Moal cicingan kitu bae. Heun lah. Urang kudu ngulik pangarti deui ngolah pangabisa deui kana guru urang. Can poes can panasaran lamun can ngabales ka nyeri urang yeuh ka wirang urang kana hiji jalma anu ngaran si Hasim cenah leh. Ya Hasim. Ngan ari dewek mah anu rada heran ge. Nah, manehna bet apaleun kana si Damri jeung si Samidnya. Aya hubungan naon tah? Manehna? Tah eta anu jadi tanda tanya dewek ge. Nah, manehna bet nyahonya kana Damri jeung si Samid tah. Eta sabenerna mah. Tapi kena hiji mangsa mah urang ge bakal kapanggih jeung si Damri katut Samid. Soalna yeuh urang can perhitungan kumaha urusanana yeuh bisnis. Urang ngukur ti ngeunahna bae. Jalaneun ti urang, kieu kituna ti urang. Nah, ari geus hararasil bet ngareles kitu bahaya. Ah, boa-boa ieu rek nyalikongan ieu ka urang. Itu pok-pokanana encang. Bari ngusustan kesangna. Wah. Tapi sapira kuna lah. Baru dak rek nyalikongan ka urang mah. Pan antara urang jeung maranehna geus lain setahun 2 tahun. Sarendeuk saegal urang geus babarengan. Sapira kutuin. Kan merenang ieu mah can kapadang panggih bae lah. Jawab Kamsa. Manehna ge dina hate leutikna mah sarua boga pikiran kitu. Boa-boa kitu ceuk pikirna. Geus orang ulah mikeun waktu ya. Urang mendingan ngeurah ka paguron deui lah. Urang geurang hadap ka guru. Bejakeun urang ka guru urang. Bebeja ya. Yen urang teh manggih musuh anu berat yeuh. Anu bakal jadi hahalang kana perjalanan urang. Itulah bebeja urang ka guru. Satuju lamun kitu mah. Yalah urang ulah mikeun waktu. Ayo ayeuna urang mangkat deui. Ya kesang geus tuus ya. Awak lumayan karasa seger deui. Tanaga asa nambahan deui ya. Barijung nangtung. Encang jeung Kamsa narangtung. Leos ninggalkeun tempat reureuna. Maranehna duaan bari mapai jalan satapak.
kakenca katuhunana rarembet ku ari-ari anu pajejeut. Maklum ngaranna ge kapileuweungan anu jarang kasungsi ku jalma sejen iwal ti maranehna jeung batur-batur manehna anu sok walawiri kalebah dinya. Bari laleumpang maranehna jongjon we caracahan duaan. Tayalian anu diobrolkeun nu dicacakeun lintang ti Hasim anu memang pikeun maranehna mah kakarak ngalaman cenah adu jajaten dugi ka sorangna atanapi ngalaman eleh. Ari dewek makamsa. Ieu urang geus lila makalangan euy di dunia persilatan. Babadog rampok urang geus lain waktu nu sakudung-kudung. Tapi ieu mah nya neunggar cadas yo. Manggihan jelema anu liat, anu teas, jeung anu rongkah tanagana. Wah, bari jeung eta jelema babanjit keneh. Budak masih bau jari ngao, budak kamari sore. Pangabisana luar biasa. Bari rurat reret manehna kakenca kakatuhu ningali kaayaan leuweung anu rarembet ku tatangkalan jeung arei-arei anu ngagararuyun. Monyet-monyet ting calekroh bisarada patembalan jeung baturna. Tapi pikeun maranehna mah geus teu asing deui, geus teu aneh deui. Siga geus ngabatur, maklum unggal poe sok panggihan bae. Oh, bogoh eta anu teu lepas dina pamikiran ge. Wah, benar-benar urang neunggar cadas yo. Lamun kitu mah ye pangabisa urang can sapiraha. Heula urang pentes guru urang sangkan pangabisa urang nambahan. Ujung ilmu jeung jampe pamake guru urang sangkan tampro ka urang. Iraha bae, di mana bae, bulan mana bae, tahun mana bae, urang kudu bisa ngabales wiwirang urang. Jawab maksudnya jawab kamsa manehna ngajawab meni saged. Bangun anu yakin, maklum kadorong ku nafsu teh. Keur jongjon maranehna leumpang duaan. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu keur leumpang duaan nuju ka lebah maranehna. Reg ngarandeg encang jeung kamsa leumpangna ngarandeg bari merhatikeun kadua jalma anu keur jongjon leumpang. Ari itu saha tuh kamsa? Aya nu ka dieu yo. Ay, nya oi. Cik, urang perhatikeun. Urang kudu nguliwet heula yo. Nguliwet heula. Mengpeung maranehna can nempeun ka urang. Cik. Urang nyamoni heula yo. Nguliwet heula yo. Ngomong kitu na teh maranehna gajleng. Ka
leuweung nyiar tempat anu buni tapi anu sakirana bisa anggang maksudna teh bisa ngawaskeun kanu keur laleumpang duaan. Siga nama di dia aman ya, kamsa ya. Maranehna moal nempoin ke orang, tapi orang bisa awas ningalikeun maranehna. Itu encang haharewosan kana kamsa. Oh, cik tuh. Cik orang tegaskeun saha teh jalma. Alah, Damri, ieu orang ya lalampahan geus 2 poe 2 peuting ya. Mapai leuweung. Sakirana ieu jeung barudak urang papanggih moal ya. Dewek ge sebenarnya mah hayang panggih jeung barudak. Nya jeung si kamsa jeung sincang. Itu tembal Damri. Si ngoreng mitra dangu anu duaan teh eta teh Damri jeung baturna anu katelah Samid. Lar maranehna duaan ngaliwat kahareupeun kamsa jeung encang. Lakadalah. Kamsa. Hoi. Si Damri hoi. Jeung si Samid. Kabeneran. Agak saya tiangkan ya. Ayo lah. Torojol maranehna duaan kaluar ti panyumputanana. Ngabaradega ngahadang kanu duaan. Atuh puguh we Damri jeung Samid manehna ngaranjug kaget. Teu nyangka bakal panggih jeung baturna di tempat anu jauh ka dieu ka ditu. Alah, orenganan ye. Panggih di dieu teu nyangka ye. Dewek ye. Jeung si Damri geus 2 poe 2 peuting neneangan. Nanti mana bae? Itu ceuk Samid manehna ge bari ngarandeg leumpangna. Tunggu ya. Kami geus sarua ye nareangan. Aduh, syukur. Ari panggih di jeung urang. Syukur. Jadi itu hese dineangan ari kitu mah. Tembal encang bari manehna gog cingogo batur-baturna ge sarua cari ngogo. Ting cindukul opatan. Bari jeung maranehna bear marah mai. Berag soalna marehna bisa panggih di hiji tempat anu jauh ka dieu ka ditu. Anu sarua di antarana saling teangan na di dieu pisan papanggihna teh. Kumaha yo Damri Samid rencana jeung kahayang teh geus berhasil? Wah, alhamdulillah Kang Cang. Hehehe, pokoknya mah menggembirakan. Damri ngomong kitu teh bari ngacungkeun 2 jempolna. Tandaning ti dituna mah sip itu tah meureunan. Syukur. Jadi lungsur langsar lah, teu aya gangguan. Alhamdulillah. Beres pokoknya mah. Berarti lamun kitu mah
duit dibawa. Ya duit mah alhamdulillah ya dibawa ya. Tadi na si Damri. Beres Kang Cang. Ngomong gitu nate Damri beri ku siwel ngaluarkeun bungkusan tina sakuna. Wah, ieu bungkusan meuni tebel kieu ieu meuni kanel. Sigana mah loba eusina ieu. Itu ceuk encang manehna ka tingali paromana tambah bear marah maewe. Ari kitu mah ya urang ya tulus pesta ya sigana mah. Ya, pokoknya mah urang curak-curak lah. Itu ceuk Damri ngengklokan kana omongan baturna. Ya, pokoknya mah orang keur kieu mah urang manggih kabagyaan lah. Hahaha. Hasil mau cekil, lungsur langsar teh gangguan naon-naon. Ngomong gitu nanti Samit bari ngicupan kana Damri. Itu deui Damri sarua ngabales kicupna Samit. Sabab di antarana maranehna lamun cenah ngajual kayu atanapi babatanganana mah wayahna ulah bebeja anu duaan. Kitu di antarana aya anu dirahasiakeun. Sabab antara baturna mah anu katelah kamsa jeung Cang nyahona ngan ukur ngajual tanah. Tanah laku sabaraha? Damri? Laku 88 juta tah. Wah, cocok. Lancar euy, lancar. Maklum anu meulina pan bos gede. Lain lumayan duitna eta, bos eta. Kang Cang. Tembal Samit ngengklokan kana omongan Damri. Wah, beres lamun kitu mah. Saha nu meulina? Juragan Dudung. Puguh we encang ngahuleng ngadenge ngaran Juragan Dudung. Katingali paromanana manehna rada kaget. Pon kitu deui baturna anu katelah kamsa. Oh, Juragan Dudung. Lah. Ari geus memang laku mah. Rencana orang teu ari kumaha? Ieu mah kieu bae heulanan yeuh. Kang Cang. Kang Kamsa. Urang memeh ka mana-mana mendingan urang ka guru wae heulanan. Urang tepungan guru urang. Di kumaha-kumaha ge pan dihenteu ge pan guru urang kudu dibere nyaho. Kudu di bagian hasilna. Nya. Bogo tujuan dewek ge yo jeung si Kamsa nek ka paguron nek nepungan guru bari jeung aya obrolkeun aya anu kudu disampaikeun kana guru anu kalintang pentingna soalna ye nyangkut paut kana urusan urang-urang. Nah kumaha ye?
Damri ngomong gitu teh manehna ngarasa heran meureun teh ditu nama. Nya nah kumaha Kang? Ya, kayak cerita nama di situ. Di Paguron lah. Di Padepokan. Orang ieu nama mending ayolah mangkat we ka Paguron. Urang tepungan guru. Setuju ah. Satu jatuh. Teu lila anu opatan bring angkat deui rek nuju ka tempat guruna. Mitra dangu cag urang tunda heula kaayaan samit sapara kanca anu arek nuju ka Paguron nyata ke tempat guruna. Engke oge bakal ka samper deui. Urang kocapkeun deui kaayaan Juragan Dudung. Aki Samad katut Hasim anu ayeuna rek nuju ka lembur Cirahong teh rek ngalongok tanahna anu memang lila teu dilongok-longok. Aduh, Aki, lumayan ya perjalanannya. Karasa capek ya. Itu cek Juragan Dudung. Naros kana Aki Samad. Ari masalah capek masami we Juragan. Aki ge ngerasa capek di dunia mah sakomona Aki manggeus kolot. Tuur geus karasa ieu. Ting jelekit kieu ieu duh. Bitis para regara. Itu jawabna Aki Samad. Tapi bari jongjon we leumpang manehna. Soalna dununganana encan aya tanda-tanda arek eureun. Atanapi rek ngarandeg. Ieu mah Aki jeung Juragan. Mendingan keur ieu we lah urang ngarayap. Yang penting mah nyampe ke tujuan. Tapi memang deh ya Aki Juragan ngerasa leuseuh ya Hasim ge sebenarnya mah ngan ieu beuteng deh ya geus nambah sih ya. Aduh ampun teuing mesen we alas tadi henteu nya ka ibu warung bungkus we 3 bungkus mah. Aduh ampun teuing. Ari Jang Hasim atuh nyarios we hayang mekel mah. Moal kudu teu dibayar barang ku Juragan ge. Itu saur Juragan Dudung, anjeunna bari mesem. Ari indah aing Hasim. Sok kabiasaan ai taeun teh. Da ieu mah kieu wae Aki. Jang Hasim urang anggur reureuh we heula nantuh aya tetangkalan anu linduk ieuh tuh geuning. Lah ka lembur Raong mah urang sanyampena we lah. Ya paling ge kira-kira urang 1/4 jam deui. Anggur mah urang niis heula tah di dinya tah. Itu Juragan Dudung bari nunjuk ka hiji tempat anu linduk liuh tetangkalanana. Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Dongeng Sundana dina judul Budak Culun bagian anu ka-13. Atur nuhun dina sagala perhatianana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana. Sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Mang Asep sapara kanca bade amit mundur amit mungkur
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag ah.